Kadang-kadang ayeuna contoh kaya orang membela tauhid, tapi kadang-kadang ngaruksa karena tauhid. Membela akidah kadang-kadang ngaruksa karena akidah. Aya begitu aya. Aya. Wallahu a'lam. Tapi mana diceroskeun rupina di zaman sahabat pasti ya teh aya. Bahkan aya anu lewat apirkeun ka sahabat. Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan ngapirkeun aya anu seperti itu. Mana contohna golongan Khawarij nyata ngumpulkeun ka Sayyidina Ali. Nabi ka dibunuh Sayyidina Ali. Usaha nyata ku golongan Khawarij. Anak kade. Padahal teh Islam, sami Islam eta. Khawarij Islam make Quran, make hadis tapi naha ngabunuh, ngapirkeun. Mana kade? Bisi. Eta bisinya mana di akhir zaman bakal jadi 73 golongan. Nu 73 golongan eta pusatna dina dalam